Aya naon tadi mah si Ujang nita buru-buru balik ke bapak. Eta si Oji pan gering. Cak mah kesualas cenah. Minantuna tadi nyusulan kan ieu cenah. Hayang ditempok ku bapak. Gaji ngayat gana. Bisi tereh paeh. Pan untung lamun tereh paeh mah. Astagfirullahaladzim, untung naon itu mah. Heeh, pan lamun paeh mah bapak menang amplop. Can nyolatkeun, can tahlil, can ngurubkeun. Apanan kitu ari? Rezekina ajengan mah tinu nadar jeung tinu modar. Lain gitu. Orang bantuan batur teh karena Allah, lain karena diberi amplop. Itu suatu saat nanti orangnya bakal butuh ka batur, tak saling. Kade ulah aya pikiran gitu kumaha mun urang nu maot butuh ka batur meureun. Heuh atuh bapak salin heula. Cek initnya. Heeh, hej.